Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Ikna dina channel YouTube Abu Napisah. Wal khomrotu sareng ari arak eta hiya ari itu khomroh eta al mutakhodatu anu dijieun mimail inabi tina cai anggur wayu khodu sareng dipaham minal iktisori tina ngaringkes alaiha kana itu al mutakhodatu naon anana bida kana sanyana brandy wahwa sareng ari itu nabid eta al mutakhodu anu dijieun min gueri mail inabi tina salianti cai anggur katamari sapertikeun korma eta layat huru henteu suci itu nabid bitakho lulin kusabab jadi cuka wabihi sareng kalawan itu layat huru soroha ngajelaskeun saha al qodi Abu Thayyib litana jusil mai karena kanajisanana cai bihi kalawan itu nabid halatal istidadi dina tingkah kacida payuna jisu tuluy nganajisan itu nabidhu kana itu main badal inkilabi dina sabada tibalik holan kana jadi cuka wa qala sareng ngadawu saha al Bugawi Imam Bugawi yathuru suci itu nabid wahtaro sareng milihu kana itu yathuru saha As-Subki Imam As-Subki wahwa sareng ari itu yathuru eta al mu'tamadu kaul anu mu'tamad li annal ma'a karana sanyana cai eta min adoru riyatihi tetep tina pangabutuhna itu nabid waya dulu sareng nuduhkeun naon ma perkara lahu lala sawab kurungan naon ma perkara sorohu ngajelaskeun ulama-ulama bihi kana itu ma bibabir riba dina bab riba anahu kana sanyana itu jalma eta lauba lamun nukeurkeun ieu jalma kholla tamarin kana cuka tina korma garing bi kholli inabin kana cuka tina anggur au kholla jabibin atawa kana cuka tina anggur baseuh bi kholli rotbin kana cuka tina korma baseuh soha mangkasa itu be walawih talato sareng lamun campur naon asirun peresan bikholin sarta cuka maglubin anu dilindih itu kholin dorro mangka madarat itu talato li anahu karana sanyana itu asir likilatil kholi karana saeutikna cuka fihi dina itu asir eta yata khomaru jadi arak itu asir payatana jasu tuluy jadi najis itu asir bihi kalawan itu khol ba'da takholulihi dina sabada jadi cukana itu asir ao bi kholin atawa campur peresan sarta cuka golibin anu ngalindih itu kholin falayaduru mangka temadarat itu ikhtalato li anal asla karena sanyana anu jadi asal wadzohiro sareng anu nemrak eta ada mutakhomurin henteu jadina arak atawa rujuna teh bade dimasdarkeun ikhtalato teh wa amal musawi sareng anapun ari anu akur payan bagi mangka eta penting naon ilhakuhu milu keunana itu musawi bil kholi kana cuka al golibi anu ngalindih itu kholi 5 karena perkara dukiro anu geus dicaritakeun itu ma faidatun al khomru ari lapad al khomru eta muannasatun dimuannaskeun itu khomru kama sapertikeun perkara istamala anu make ha kana itu khomru saha al musonnifu musonnif wa qad tudakaru sareng terkadang dimudakarkeun itu khomru ala pin netepan kaul anu lemah wa yuqalu sareng dicaritakeun fiha dina itu khomru
naon khomrotun lapad khomrotun bitai kalawan maketa ala lugotin qolilatin netepan kana bahasa anu saeutik. Tatimatun qala ngadawu saha al Hulaimi Imam Hulaimi qodiya siru terkadang jadi naon al asiru peresan eta kholan jadi cuka min goeri takhomurin kalawan henteu jadi arak pisala sisuwarin dina tilu pirang-pirang gambaran. Al ula ari anu kahijina eta aya suba dikocorkeun itu asir fidhani dina wadah al mu'ataki anu dicampurkeun bil kholi kana cuka. Asaniyatu ari anu kaduana eta aya suba dikocorkeun naon al kholu cuka fil asiri dina peresan payasiru tuluy jadi itu asir bi mukholatoti ku sabab nyampuranana itu kholin eta kholan jadi cuka min goeri takhumurin kalawan teu jadi arak. Lakin mahaluhu tatapina ari tempatna itu payasiru bi mukholatotihi kholan kama sapertikeun perkara ulima dikanyahokeun itu ma mimma tina perkara maro anu parantos kalangkung itu ma eta alayakuna henteu kabuktosan naon al asiru peresan eta goliban anu ngalindih. Asali satu ari anu katiluna eta idata jarodat di mana-mana kosong naon habbatul inabi siki anggur min anakidihi tina ranggeyanana itu inab wayam lau sareng pinuh minha tina itu inab naon adzan wadah wayutoyanu sareng ditaneuhan naon rosuhu ujungna itu danu waya juju sareng menang naon imsaku duru pil khomri ngeker kana pirang-pirang wadahna arak wal intipa'u sareng ngalap mangpaat biha kana itu danu wadah wastimaluha sareng makena itu danu ida gusilat di mana-mana dikumbah itu danu. Wa imsakul muhtaromati sareng ngeker arak anu diharamkeun litasiro karena supaya jadi itu muhtaromah eta kholan jadi cuka. Wa ghairul muhtaromati sareng ari salianti anu diharamkeun eta tajibu wajib naon iro kotuha mahe keunana itu ghairul muhtaromati. Palau lam yurik mangka lamun henteu mahekeun ieu jalma kana itu ghairul muhtaromah patakhollala tuluy jadi cuka itu ghairul muhtaromah tohurot mangka suci itu ghairul muhtaromah ala sahihin netepan kaul anu sahih kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu ma. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pil haidi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun hedwan nipasi sareng nipas wal istihadoti sareng istihadoh. Wa qad dzakara sareng nyata nyaritakeun musannif hakana itu salasah ala hada tartibi bari netepan kana ieu tartib. Faqala tuluy ngadauh musannif waladi sareng ari anu yahruju anu kaluar itu ladi minal parji tina parji ae kubulil mar'ati tegesna tina kuburna awewe mimma nyatana perkara tata'alaku anu cumantel bihi kana itu ma naon al ahkamu pirang-pirang hukum minadimai nyatana pirang-pirang getih eta salah sudimain tilu pirang-pirang getih pakot ngan sakikituna wa amadzamul fasadi sareng anapun ari getih panyakit al khoriji anu kaluar itu pasad qoblatis dina samemeh 8 tahun wadamul aisati sareng getih pegathed pala ya ta'alaku tuluy eta pala ya ta'alaku mangka eta henteu cumantel bihi kana itu dam naon hukmun hukum wal asohu sareng ari kawal anu leuwih soheh eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta yukolu dicaritakeun lahu kana itu dam naon damul istihadoti getih istihadoh wa damul pasadi tegesna getih panyakit.
Al awalu ari anu kahijina eta damul haidi getih haid, wasani sareng ari anu kaduana eta damun nipasi getih nipas, wasalisu sareng ari anu katiluna eta damul istihadoti getih istihado, walikulin sareng eta tetepikeun saban-saban sahiji min hatina itu nu kabeh hadun ari batas yumayiju anu ngabedakeun itu hadhu kana itu kulun. Pal haedu wallahu a'lam bishawab.